heran nih dagang mbak bulan-bulan iya ulah anu ulah menawar anu datang bagi karena iya bulan iya kumaha iya apakah adukun baik itu lainnya supaya laris sih dagang mbak pernah ngadeng ya yang tukang tak ini jadi dukun cobaan baik itu lain tadi itunya supaya ramai dagang mbak aja ulah kia baik lah kita gitu kuari lah itu gimana ya cobaan lah hanya bukan harga ya tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia asup. Kadia kapipir yo. Di nama anu HS diharap mah kadia kapipir. Siap, Pak. Assalamualaikum. Geus abah mah nyaho. Geus pasti aceng hayang laris ya. Keur usaha yang geus abah mah kanyahoan geus ulah kudu diuk ribet. Tenanan jadi nangtung jeung abah mah. Ayo ngomong bae hayang aku mah. Oh bah nyaho malah ieu wayah habe panulungankeun ieu. Ja meureun kula dagang embe supaya rame, supaya laris. Ieu bulan-bulan ieu bah aduh minta tulung bener-bener minta tulung kula ieu wayahna lah. Hayang laris ieu dagang ieu. Ispararieur ya kana hulu ya bah wayahna lah mente cai ka dieu bah wayahna pi bahnya minta tulung ya mah oh siap aya mente cai mah geus insyaallah lah rame usaha ieu sing sabar bae heula ke ku abah dipanggiekeun caina gas ceng balik ke itu insyaallah rame kege ya jamin abah mah ayo sih balik itu loh abahnya ya atuh nuhun ya ulah geus diekeun lah ya supaya lancar ya usaha aku lah ya dasar dukun stres aing teh cai kalah diinum ku maneh ayo atuh kumaha majuna usaha aing ya ih gila ini ka dukun